warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah La syarika lah La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. La syarika lahu wa bidzalika
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum wa la in kafartum la azidannakum inna azabi lasyadid. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Walain kafartum la azidannakum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah sadayana sateucan dilajengkeun kana tausiah nada dan dakwah oleh gurunda Kiai Haji Hilman Mubarak atanapi Arma Budak. Simkuring nyungkeun waktosna 5 menit keamanatan tipun guru. Mudah-mudahan berkah Al-Qur'an urang kalih anu dihitan nyaeta kersana Habibi Zaya Kusumah. Mudah-mudahan sing janten murang kalih anu soleh amin. Sing janten waladun sabiqun, sing janten murang kalih anu turut tumut kana perintah orang tuana, sing turut tumut kana perintah Allah sareng Rasulna amin ya Allah ya Rabbal. Busim kuring nyungkeun waktosna 5 menit sawios. Sawiosnya Pak 5 menit buat sawiosnya. Perjalanan tebih ibu salapan 12 jam. Angkat tabus salapan dugi ayeuna tabus setengah 10 sawios senaros oge nya 12 jam macet margi jalan tol ditutup sadayana jalan teh nyisi sanes nyisi ka pantai atuh diteuleung meureun nyisi jalan teh macet kata binya punten kasepuhan para ibu-ibu para bapak-bapak nya oge sohibul hajat simkuring kalarasan ka dieu nya nyanak cair sholawat kersana pun guru Aroma Muda aya di mobil cai sholawatna eta teh ieu caina ieu teh cai sholawat kenging ngadamel ge bordak santri ibu di bumi nuju ngadamalna maraca sholawat setiap malam Jumat sok maca rotib Al-Attos Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos wa Syekh Ali bin Abdullah Baros oge sholawat deba berjanji maulid ajab sareng sajabina ungi Jumat ngadamalna oge teu eureun-eureun tina malam tina maca sholawat tah ieu teh tos mujarrab ibu komo ayeuna usum virus anu datang di Singapura nya sok arateul nya bu sok arateul tah bu nepi teh ka dia virus Singapura oh henteu nya beunang di mah aman nya salah sawiosna oge ieu teh bisa menyembuhkan berbagai macam penyawat nya panjang penyawat rupi-rupi lemah syahwat kieu pamajikan galak kieu lain diinumkeun babet mah mitoha galak tah sami babet deh cai
nya salah seueusna seueur oge khususna anu gaduh murang kali alit oge anu bade kandungan anu nuju ka dalam kandungan murang kali mangga ieu dieutkeun caina dibacakeun hiji surat alam nasroh al-insyirah alam nasroh laka sadrak terus kadua dua kali nomor kaduana al-qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar nomor katiluna doa rabbi habli minas solihin rabbi habli minas dieutna ibu kedah gugah bobo murang kali gugah bobo dibacakeun anu tadi ditiupkeun kana caina dieutkeun we nama bae diusapkeun kana dada insyaallah murang kalina jadi waladun solihun walun sabiun budak anu turut tumut kana parentah Allah sareng Rasulullah sareng orang tuana amin ya rabbal alamin. Kanggo naon ustad eta teh ieu teh ibu kanggo pembangunan pondok pesantren Miftahul Ulum di Parung Kuda Sukabumi alokasikeunna nya sabaraha eta teh infakna 10.000 teh kenging niat meser caina nya caina mah teu pira 10.000 infakna jeung tutupna nya infakna 10.000 hayang rizki orang dia katerapkeun ka pasantren di bangunan ditu nya hayang rizki orang dia katerapkeun ka bangunankeun di ditu jadi jeleg pasantren bangunan kete meureun tos ibu teu aya bapa teu aya teh meureun ngocor we naonna pahala ganjarana amin ya Allah ya rabbal mu nya harta mah teu kenging dimonopoli kedah berbagi nya ayeuna tani digarap usaha digarap dagang digarap tapi sedekah tara kebebeng bisi gering matak teu saeutik jalma beunghar sok geringan tah tara sedekah meureun nya saur Rasul ge dau amrodakum bis sedekah sok anu boga panyakit anu geringan wae ku sedekah geura insyaallah cager nya eta mah ngabibita we eta mah targib nya eta mah peupeurieun atuh di dieu tara sedekah teh jing aya ka dieu mah meureun jarang-jarang kadi kaleresan dicanak caina aya dina mobil engkim kutim dicanak dibagikeun hargina teu kenging ningali caina infakna 10.000 teu kenging ningali caina infakna 10.000 sok dahar isuk dahar lohor dahar sore dahar puting dahar tah kudu modal pak lamun teu modal kebebeng meureun bener teu usaha osok dagang osok bisnis tareta kudu sedekah eta teh bisi kabebeng sok daripada kabebeng balik di dieu hayo nya mending keneh sedekah infak teh nya ieu mah kusakituna urang bari shalawatan bil berkahna khususna ka sahibul hajat Bapak Unen sareng Ibu Yati oge murang kalih anu di atos dihitankeun atos can dihitana atosnya Habibi Ananda Habibi Zaya Kusumah mudah-mudahan ku berkana shalawat ngariung di dieu ieu jalmi langkung ti 40 orang di mana saur keterangan langkung ti 40 orang insyaallah doana dijabah langsung tembus ke aras pak teu aya aling-aling teu aya hijabna naon deui daripada diijabah dikabul ku Allah mangga engkin dipeser dibagikeun ku tim caina hargina ningali infakna 10.000 entos kenging caina buka tutupna engkin terakhir ulang ngadoa sasarengan siap urang bari diiringi ku sholawat mangga katim eta caina diderkeun salatullah salamullah alam taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah kapanitia supados diengalkeun mangga dibantos ka panitianya supados engal rengse margi teraskeun kana adanda dan dakwah guru urang sadayana salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasul
wasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tarikalat bajang kasok ke pasar mawaran catat beki kolot beki ngaco embung salat acan. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mangga ngageun bacaan salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Mangga sambil berjalan anu teu acan enggalan anu tos gaduh buka tutupna hayu urang ngadoa sesarengan di ieu tempat di ieu detik ieu jam insyaallah naon mangrupi qabul cita-cita hasil maksud urang dikabul ku Gusti Allah margi ieu jalmi anu ngempel ngariung di dieu langkung ti 40. Urang ngadoa aminan sasarengan Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa ta'ala an kulli sahabat Rasulullah ajmain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amah yukafi mazida ya rabbana alhamduka yang baqi li jalalika wa zikrika wa alim sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdadina wa anfusina. Allahumma la tajal dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina ma la yarhamuna. Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hanan ya Manan ya Badi'as samawati ya ya dzal jalali wal ikram iqdi hajatina. Sebutkeun kabutuh urang cita-cita tujuan urang iqdi hajatina ya Allah ya Rasulullah. Barakati karamatu masyaallah. Iqdi hajatina fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana innaka jami'un nasi liman la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngaturkeun nuhun ka para ibu-ibu bapak-bapak anu parantos infak sedekahna, mudah-mudahan anu mangrupi infak sedekahna sing dibalas ku Allah kalawan balasan manglipat ganda amin ya Allah ya rabbal
mung sakitu anu tiasa disanggakeun hatur nuhun atas segala parhatosanana nyungkeun diampunkeun kana segala kahilafanana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.